Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiris. Alhamdulillah di siang dugi ka ayeuna hujan teras-terasan. Nya. Atos cangkel teu ajan? Atos tunuh? Atos lami ka dieu? Atos tuang? Sarua. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa liyuriyahu min ayatihil kubra wa yublikuhud darajatal mustaqsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil kubra wa ala alihi wa sahabatihi faya'maluna bima umiru bihi bikaifiyatin tudra. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradihi, amma ba'du. Puji kali syukur kagungan Allah nu Maha Ghafur. Sadaya alam diatur, alam dunia, alam akhirat, miwah alam kubur. Teka langkung jalma iman, jalma Islam anu syukur miwah anu kufur. Akur sadaya diatur ku Allah nu Maha Sabur. Mantenan nu maparina nikmat nu seueurna teka ukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan sakujur. Disarengan ku nikmatna panjang umur rugi ka urang sadaya tiasa kempel ngariung di ieu lembur. Rahmat salam anu masyhur mugi kapangkon kana binu punjul harkat martabat agung tur luhur yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibul ghafur. Kasadaya kula wargi para sahabat oge sami umumna kakadang wargi sepuh anu murang kali pamangkat jalar istri teu hilap ka ibu-ibu nu geus kolot boga gelar nini-nini oge ka bapak-bapak nu geus kolot boga gelar aki-aki. Aya aki-aki di dieu. Nini-nini aya masih kene nini ka aki nya keureuyeun we. Sadayana nu kusim kuring kalintang dipihormat pilenggahna pimpinan Pondok Pesantren Al Abror guru urang sadaya Kiai Haji Mustofa Hilmi. Alhamdulillah katinggal ibu-ibu anu ngora keneh gareulis nu geus kolot katna ponna sedeng. Ieu sadayana wajah-wajah pisurgaeun. Sok sanaos sakieu buktosna. Sabenerna mah loba ieu tolab teh teu kaitung. Ya, dihitung jeung naon nu aya. Iya, kalarasan cuaca hujan kita tadi janten anu tolab teh aya wagelan. Sabab biasana nu tolab sok loba alasan. Hujan alasan ku hujan, poek alasan ku poek, pang nama hoream. Di ditu mah ari di dieu mah leuwih ti kitu. Dina saat ieu alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Di Pondok Pesantren Al Abror ieu urang sadayana ngahijikeun patekadan pasejaan sauyunan jeung sabilulungan. Ngabdikeun diri kanu maha suci sabaraga ka Allah Subhanahu wa taala. Kalaya dina saat ieu disahurun suluhkeun disakompet daunkeun sareng acara memperingati kana diisrokeun dimi'rajkeun junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng haul kersana Abah Haji Ahmad Satori bin Abah Ayub anu kasalapan. Muga-muga anjeunna aya di alam barjana senantiasa dihapunten dosana ku Allah, ditampi sadayana amal baktina ku Allah Subhanahu wa taala, aya di alam barjahna nyeucingan rahmat turta magfirah Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Urang sadayana palawargi sadaya hadir ka ieu patempatan
Sami-sami urang sadaya ngagungkeun takdim takrim hormat jeung mahabbah kajungjunan. Anu parantos peristiwa kapungkur diisrokeun dimirajkeun ku Allah. Muga-muga jantan sabab hadirna ka ieu patempatan nu gaduh pamaksadan enggal diijabah maksadna ku Allah. Nah, jika rada embung saeutiknya atawa jalmina sakedik nya uihan deui nu gaduh pamaksadan urusan dunia urusan akhirat urusan amaliyah nu sae pibalukareun munggu Allah Subhanahu wa taala muga-muga diijabah ku Gusti Allah. Anu gaduh kahoyong anu gaduh peseren muga-muga engal ka peser. Anu gaduh icaleun muga-muga engal ka ical. Anu boga hutang buru-buru sing kabayar. Nu hayang menang jodoh buru-buru boga papanggih jeung jodona. Aya nu jomblo teu? Rana aya Rana. Moga-moga buru-buru kengeng jodoh ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu gaduh dosa moga-moga dihapunten dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak urang incu-incu urang dialajar sakola diajar ngaji, moga-moga terbuka hatena, pinter otakna, cerdas hatena, dijadikan murangkali anu berguna bermanfaat nu sabangsa agama jeung dari gama. Amin ya Allah ya rabbal. Sarta urang sadaya moga-moga hadir ieu patempatan dina raraga urang takdim takrim hormat jeung mahabbah kajungjunan, moga-moga diangkeun tina salah sawes rengrengan umat mantena anu leres-leres bakal keng syafaatul uzmati mantena. Amin ya Allah ya rabbal. Amin ya Allah ya rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Urang nurutan sholawatan hayu. Siap? Siap sholawat? Nya. Sholawat naon? Jadi sholawat naon? Naon wae. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sadayana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berkah ya sholawat musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Semuanya Allahumma salli Allah ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sim kuring ka dieu ngadua kalian. Nangtung di luhur panggung lebah dia ngadua kalian ti payun kantos tahun 2017. Ketika guru urang sadaya rek ka Mekah. Kalaresan harita ka Mekahna sasarengan jeung sim kuring 2017 teh. Ngan ibu-ibu teu marilu harita teh. Mun milu mah babarengan harita teh ngaleut. Oh gitu, alhamdulillah pinuh teuing. Jadi teu daek narangkel harita teh. Ibu kali bapak sadaya moga-moga urang dieu sing jadi jalma-jalma anu betah dina ibadah. Amin. Tapi da urang mah cenah geus betah. Ketika ibu-ibu jeung bapak-bapak, adi dia sok rutinan tara pangaosan. Alhamdulillah, dinten naon? Dinten Salasa, aya nu Rebo, aya nu Senen, aya nu Ahad, aya nu Kemis, pokona mah unggal poe rutinan. Nu daratang mah ngan nu eueuh teh nu teu datang. Da diteteangan ge nu teu datang mah arareueuh. Ketika urang dia geus baretah dina ibadah, setiap petah pasti bakal butuh kunaon? Butuh ku pahala ganjaran ti Allah, butuh ku rahmat, butuh ku magfirah Gusti Allah. Sabab ketika jelema lamun teu betah mah hese kana butuhna. Naon teh? Babeletrokan. Oh, toa. Lamun di kampung mah toa teh uwa. Nya, kapi uwa kadinya teh kanu di luhur teh. Dulur berarti dulur urang. Jadi urang sadayana lamun teu betah dina ibadah, caritana butuh ku rahmat, tapi teu betah dina ibadah hese, papangi jeung pangabutuh. Ketika aya budak lamun dipasantrenkeun di Al-Abro teu betah di pasantrenna, kalaka ibu apa sadayana ari masantren salontreng kancing natilu dibawa ka tarikolot. Masantren ngaji teu timu kalah ngarugikeun kolot salontreng kancing natilu dibawa ka tarikolot. Masantren ngaji teu timu kalah ngarugikeun kolot. Jadi barudak mah sok hayang nabeuhan naon teh. Dan badak kitu gaweana nya. Nu rumah tangga ketika lamun teu betah rumah tanggana salaki bakal nyarekan pamajikan nyarekan salaki. Urang sok silih carekan tara dieu mah. Jujur oge tapi jujurlah padaku. Dicarekan baru sadaya silih carekan salaki nyarekan pamajikan nyarekan salaki. Sabab naon rumah tanggana teu betah. Biasana di perkampungan mun sok rada bawel teh awewe. Duka di dieu mah. Oh sami. Lalaki mah teu bawel. Ngan mangsana ngamak teu katahan. Saha nu bawel cek ibu-ibu teh. Pokona mah bawel mah nu bawel we. Nu henteu mah bakal henteu. Akhirna palargi sana gogoakan sama eta awewe dicarekan ku salakina. Sakapeung mah tepi ka dibabuk ku salakina teh. Naon da rumah tanggana teu betah. Pajarkeun da aing teh bogoh ka maneh. Cek majikan teh nah da urang ge teh bogoh ka maneh cenah bareto. Ngan maneh he maksa cenah jeung kolot maneh mah kedatang ka urang. Akhirna ngamek paling sadaya. Pamajikan eta bari jeung nyingsat biwir, anrok biwir. Bari ngejat bari gogoakan. Paling sadaya tajam. Kata-katamu udah amak teh merenya. Aduh Gusti nu agung. Bari jeung baeud kurawed hasem. Seram-seram perbuatanmu. Tak mampu mata dan telinga. Cici ngelaanan.
Ya make alok wae. Menerima kenyataan. Allahu Akbar. Yalah, tong ka disawer. Tenang. Akhirnya palari sadaya komo lamun jelema lamun teu betah dina ibadah. Idit ngabring ti imah ereka mana rekal abror ngararaji ti imah mah jelema tapi ka abror robah jadi naon jadi sirem. Cicing di sisi bari peureum. Sok aya tara anu ngaji bari nunutan. Tapi kan baiknya sabab nunutan ge di pengajian mah insya Allah yakin eta jelema lamun nunutan di pengajian yakin eta jelema teh tunuheun. Gusti Nu Maha Agung aya GDN gek diuk langsung nunutan. Nu mawi urang sadayana ceuk katerangan kudu betah dina ibadah teh. Bapak-bapak betah di masjid. Bapak-bapakna saeutiknya. Oh nyarumput, da biasa bapak-bapak tukang nyumput. Cicing nyumput bapak-bapak mah. Duhur aya di masjid, bapak-bapak teh asar aya di masjid, maghrib aya di masjid, isya aya di masjid, subuh aya di masjid. Yakin eta bapak-bapak kakunci di masjidna. Teu bisaeun balik. Lain ku betah-betah teh ngan hese balik. Urang sadayana ngalut geungkeun ngabandalet ngemat-ngemat ngatang pinang hadir ieu patempatan naraga ta'diman wa takriman wa mahabbatan wa hurmatan kajungjunan urang sadayana. Muga-muga ku Allah Subhanahu wa taala urang dikersakeun jadi jalma anu betah dina ibadah. Paranjang umurna, barokah milik rezekina, digampilkeun urusanna ku Allah sarta muga-muga teh pamaot sadayana husnul khatimah. Amin ya Allah ya robbal. Ibu kali bapak sadayana tadi urang sadayana parantos ngupingkeun dakwah ceramah guru urang sadayana namanya dinya nyarioskeun masalah Isra Mi'raj Jungjunan. Ibu di Bandungan teu ada bari ngarobrol di Bandungan ku simkuring ti ditu. Tadi nyarioskeun Isra Jungjunan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Masjidil Haram aya di mana? Di Sudi Mampir. Ayana di Mekah, ari Masjidil Aqsa aya di Palestina. Di Palestina diangkat ku Allah ka mana Mi'raj disebutna ka langit. 1 2 3 4 5 6 7 rob mustawan Sidratil Muntaha tepi ka dumeheus ka Gusti Allah. Nampi parentah ibadah ngalaksanakeun salat 5 waktu nu asalna 50 waktu. Kakuping teh tadi. Jadi geus angeus sabenerna Isra Mi'raj teh. Sakitu we nya. Da geus beres tadi ge. Nah, sim kuring jabung tu malapung sabda tu mapalang sasireun sabeunyereun. Ketika dipapai tina riwayatna, dicuk-cuk nepi kana puhuna, diboker nepi kana seken, dipapai nepi ka lebah girangna. Ternyata sateu acan riwayat Isra Mi'raj Jungjunan di Isra Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala pangpayuna sumping naon gogoda dina nalika diisrokeun Jungjunan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Torojol pangheulana datang Ifrit laknatullah para sadaya. Jin bangsa jurig bangsa Ifrit teh kagoda ka Jungjunan. Jam sabaraha ieu? Hanyat nembe jam 10, ayeuna geus 10:30 leuwih 6 menit. Tere sajam lah. Sabab ieu teh sapiri umpi pun bojo ngiring dinya da mobil. Pun anak ngariring, nu kemar teh. Tapi urang mah sakalinyeun bijil 2. Kemar. Nya. Ku anu teh di WA bilih teu bobo ceuk teh ka dieu sugan disuguhan gitu. Matak ente moal heubeul teuing. Ini teh indit sararea ya. Hoyong terang cenah ka daerah ieu. Biasana sok ngalangkung ka dieu teh. Minang ngaji teh ngaliwat ka dieu teh. Kayak insyaallah kaping 8 duka belah mana aya job di dieu teh. Kaping 8 Februari. Sabada simkuring wangsul ti Lampung dek ngalaksanakeun ziarah ka Lampung, Banten, Cilongok, ka Buya Uci, ka Merak. Bisa dek ngariring kaping 4 Februari dinten Salasar bawa dugi ka Kemis. Balik Kemis malam Jumat.
Sabab boga hajat kaliwonan malam Jumat Kaliwon. Insya Allah ka urang dieu mah gratis. Ayeuna mah. Nyaring ke mah kudu mayar. Sabab mayar kapal peri teh pan 2 juta sabis teh sekali. Kita mah lain pidato lain. Iklan teman. Ibu kali bapak tina naon tadi teh? Tina kapal peri. Tak gitu Bandungan. Jadi hancatnya tapi karena kapal peri. Hadirin kaum muslimin nu dimuliakeun ku Allah. Pangpayuna sumping gogoda jungjunan dipegat ku iprit, ku jin, ku jurig. Laknatullah mawa naon mawa oborek ngaduruk ka jungjunan. Sabab naon? Sabab ngaranna setan mah teu ridho ningali abdi Allah ngalaksanakeun amal ibadah. Ieu simbol keur urang sadarea. Tidinya untung jungjunan digendeng ku saku malaikat Jibril alaihi salam. Saur malaikat Jibril teh mun dibahasa ku urang mah bahasa sudi mampir, bahasa al-abror, bahasa non sodong eno teh. Heeh ta eta sodong. Tu bari teh pan aya pasantren Darul Ulum Miftahul Ulum. Abdi pernah kadinya sa 2017. Da ngadon dipoto teh harita keur persyaratan teh di ditu tuh deket Purabaya. Mana Purabaya teh? Aing jadi lieur linglung di dunia ieu mah. Tak eta. Tidinya palorgi saya mun dibahasakeun ku urang mah, ya Rasulullah, upami saliraku abdi dek diwurukan hiji doa. Ketika ku salira dibaca eta doa teh bakat disuksruk eta jin teh iprit teh jurig teh. Kumaha salira kersa waleran jungjunan bala. Naon cenah? Bala. Terang bala teu. Teh lamun teh dikoret bala. Lamun anu ngeunah mah 2 kali nyebut bala-bala. Gorengan. Muncak bahasa urang mah bala teh sumuhun. Nu mawi tidinya malaikat Jibril ngawaskeun hiji doa. Saur malaikat Jibril, "Qul a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawijuhunna barru wala fajiru min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma daru'a fil ardi." Yakhruju minha jeung satuluina tepi kana tawarikil laili. Naon ka itu nate? Ila tariqa yatruku bi khairi ya Rahman dugi kadinya palorgi sadayana. Harita keneh nu ngawurukna malaikat Jibril nu ngawaskeunana Kangjeng Nabi langsung harita keneh diijabah ku Allah Subhanahu wa taala eta setan teh jin teh iprit teh disuksruk harita keneh. Eta doa bisa dibaca ku urang ketika naon? Ketika lamun urang rek irit kana pangtolaban. Gawe nya trok-trokane tah di luhur. Sabab naon simbulkeun urang sadarea ketika rek ngalaksanakeun hiji hal, hiji rupa, hiji padamelan, hiji amal nu dipandang sae ku Allah, pasti pangpayuna teh seueur gogoda. Ketika urang daerah ieu, nembe ngalangkungan sawah kadinya. Di Pelakan Pare. Aya pan sawah teh di Pelakan Alfa aya mah. Di Pelakan Indomart, di Pelakan perumahan sawah teh. Aya nu disesakeun di Pelakan Pare. Ketika jelema urang dia melak pare, tapi nu teu dipelak bakal muncul naon? Jukut hama. Kitu deui urang sadaya dek ngalaksanakeun amal ibadah torojol hama. Kahoream. Panyakit, rupa-rupa komo lamun erek ngaji palori sadaya. Ngadak-ngadak tuur teu cangkel di pangajian jadi nyeri jadi cangkel. Incok, pegelinu, keseleo, nongtot leho, rupa-rupa. Keur ngaji mah. Eling ka itu ka dieu palawargi sadayana. Eta teh mangrupakeun gogoda kana ibadah. Bahkan dek init ngaji teh kadang-kadang sabil hate teh nitong jiga jam salendro. Init entong. Nya. Urang erek ngalaksanakeun ibadah salat subuh-subuh kakuping suara azan. Bahkan aya jelema budak anu nadom, cek nadom kakuping suara azan di masjid tika tebihan sing horeng teh ngawartosan yu urang salat babarengan. Di kampung masuk aya nu nadom duka di dieu.
Ngong aya nu adan, cek nu adan. As-salatu khairum minan naum. Orejat nya. Jelema teh ngabedo simut. Lain ngorejat teh ini tuduh baluri sadayana. Tapi kalaka kabedo di simut komo lamun urang dek ini ibadah teh loba jajaba tapi kamu guruk di masjid jabat tiris, jabat tunuh, jabah hoream, jabah poek, jabal eur, jajaba meuni loba. Nya loba jajaba. Nu mawi rek idik naon rek init kana amal ibadah, ngerjakeun ibadah salat, rek init ka pangajian eta gogoda ngukuntit setan nutur-nutur. Sabab setan teh nyobat jeung urang. Benten sareng Sayyidina Umar ketika lamun setan ningali Sayyidina Umar rentang-rentang kabur harita keneh. Sabab naon sieun ku Sayyidina Umar ditampiling setan teh. Urang kungsi ningali setan teh. Wah, kakak nyobat jeung urang mah deuleu nyamperkeun setan teh boro-boro kasieun. Nyarek setan teh ibu ulah ngaji. Cek setan teh, cek ibu teh heueuh atuh ulah mah ku silai. Ngan ku sabab urang dia ahli ka pangajian, moal benang dicarek ku setan. Sok dek nyarek mah cek ibu teh urang mah geus biasa ngaji. Ini cek setan heuji atuh ini sia ngan urang milu. Ngiclik eta setan kanu ngaji. Eunteup ka bapak-bapak init pang jumaatan ngilu jumaah eta setan lain salat tapi kalah ka ngagoda anu salat toel matana rep langsung. Komo lamun aya khotib keur maca khutbah makmum mah langsung tibra. Tapi ka aya jelema nu nyarekan ka imam ieu Jumat ala naon teu adan teu qomat. Padahal aing teu adan teu qomat, batur adan batur qomat manehna hees. Eling-eling lepas salat. Ku sababna sabab tibra. Noel kana ceuli noel ditoelan ku setan. Bahkan cekaterang diawurkeun pirang-pirang mengmerangan ku saha? Ku setan ku iblis lanatullah teh ka jelema nu rek ngalaksanakeun amal ibadah. Ieu ciciren kapungkur jungjunan rek Isra Mi'raj digoda ku iblis, digoda ku setan, digoda ku ifrit, tah urang ge selaku umatna ketika rek ngalaksanakeun ibadah pasti digoda ku setan. Moga-moga urang disalametkeun dina panggodana setan, ditaudan ku urang naudzubillah, summa naudzubillahi min dalik, bahkan cek urang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Al-qalbul mutayyam bi tohan nabi. Asik dijawab euy. Wa shalla wa sallam ala tohan nabi. Ya Nabi Nabiyal mukarram, Nabiyal musyarraf, Tohal Arabi, Tohal Arabi. Al-qalbul mutayyam bi salat nabi. Ya Nabi wa shalla wa sallam ala tohan nabi. Ya Nabi Nabiyal mukarram, Nabiyal musyarraf, Tahal Arabi, Tahal Arabi. Ahmadun hadana wal maula qad syaa bil khairi atana wa bil haqqi jaa. Ahmadun hadana wal maula qad syaa bil khairi atana wa bil haqqi jaa. Lin taqwa da'ana
لدرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي القلب المتيم الله الله بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المحرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi eureunkeun teh karunya nu video bisi lila teuing. Tereh jam 10, jam 11 10 menit deh. Tenang. Oh anjing liburnya. Nya bener, bahkan di Tiir Sabtu, Ahad, Senin, kabeneran Senin teh Isra Mi'raj. Malam Senin alhamdulillah geus boga 3 lulumpatan. Ibu-ibu kali bapak sadayana numawi urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala sabab geuning gogodana setan laknatullah luar biasa apalagi sadaya setan sumpah ka Gusti Allah, setan janji ka Gusti Allah, ya Allah kapungkur ketika anjeunna dialungkeun ti mana ti surga, baheula pan setan teh di surga. Bongan abdi ku salira dipiceun ti surga ka mana ka alam dunia. Abdi salirana dek kagoda ka jelema umat Gusti anu balalager sina salah paling anu garatos sina kedua anu osok sina jadi tara kana ibadah teh ku sabab naon? Sabab abdi hayang boga batur jaga di neraka. Aduh Gusti. Cek setan. Cek urang eta mah. Ngadua ka Allah. Teu sanggup abdi ngagoda teh hareupeun bakal ditukangeun. Teu beunang ditukangeun bakal tigigir ti katu, teu beunang ti katu bakal ti kenca. Teu ti kenca abdi sanggup ti luhur, teu ti hulur bakal ti handap, bahkan abdi sanggup lulumpatan dina tempat jalan darah eta jelema cenah Gusti. Aduh aya anak. Anak aya anak? Heeh, keun ari aya mah. Matak pinterna luar biasa. Bahkan cerdasna luar biasa. Lamun nyaritakeun riwayat para nabi, setan leuwih apal. Nyaritakeun nuzulul Quran, setan geus katalar. Bahkan 30 juz setan bisaeun, urang mah boro-boro. Tapi lumayan ketang urang boga kulhu. Da ketika di jajahan Al-Ikhlas teh pan lieur. Saur ajengan teh bapak-bapak, ibu-ibu wayahna kudah didawamkeun Al-Ikhlas. Sok cenah hadiahna ka Syekh Abdul Wahid. Hodamna eta Al-Ikhlas. Cek ibu beta anu nyaeta Pak ajengan lieur abdi mah dibere Al-Ikhlas teh lamun kulhu mah leuheung cenah rada apal. Tapi insya Allah orang dia mah geus palinter ngararaji komo ibu-ibu. Jadi biasana di patempatan teh nu rajin ngararaji nu loba teh ibu-ibu. Duka di dieu. Nu tukang ngararaji rutinan eta teh nu lolobana teh ibu-ibu muslimatan ini ka KBB, ka Asidik nu lobana. Jeung muslimat tepan ibu-ibunya. Dan muslimat teh ditu mah awewe. Oh sami. Nu palalinter kana nala Al-Qur'an eta teh ibu-ibu anu tukang balanya ka pasar eta teh, ibu-ibu nu sok keto arisan eta teh, nu sok nyokot duit tina salaku salaki teu bebeja eta teh, nu sok rajin ngomongkeun batur eta teh, bahkan cek katerangan menu loba di neraka eusina teh eta teh. Matak ibu-ibu mah rajin nal Al-Qur'an ge, geura sok tuluikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Oh, palinter urang dia. Qul nu kadua, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Pinter.
Qul nu katilu. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati. Nya cek urang ge pinter ibu-ibu mah. Qul kaopat. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum. Ah bener pinter ya. Qul nu kalima. Qul uhiya ilayya annahu istama nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Nah jadi amin. Anas dipuji ku aing. Oh cenah nu apal mah sholawat. Tah urang dia mah ahli sholawat geura tuluykeun cek ibu-ibu teh. Sholatullah ajib ibadallah alhamdulillah bisaan tuh menikah remung irungna dipuji teh Muhammadur Sayyidul Dele itu unggal dipuji tengenah tungtungna cik ya tuluykeun dulu aku suka padamu dulu aku memang suka ya hafal kabeh Wilujeng sumping ki sobat. Alhamdulillah jadi abdi seueur wargi seueur sobat di dieu teh. Jadi seueur mubalik KBB. Lain kabur beberbetan KBB teh. Jadi pohodi tina naon teh? Eta. Hadirin kaum muslimin nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu mawi urang sadaya jadikeun ieu ajang salah sahiji ieu momen jadikeun ku urang sadaya ngalaksanakeun Isra Mi'raj, ngalaksanakeun peringatan Maulid Nabi, ngalaksanakeun hawalan dan lain sebagainya untuk urang sadayana menambah ilmu, menimba ilmu, mapai-mapai ayeuna suluknya dina masalah ilmu panemu ajib pangarti jaya kawi jaya cek bahasa kolot nambah pahala jeung ganjaran pibekeleun jaga dipieun mahkamah Rabbani Allah nu Maha Murah. Muga-muga urang ku ngalaksanakeun thalabul ilmi ieu sing jadi jalma-jalma anu tambah-tambah umur, tambah-tambah rizki, tambah-tambah ilmu, tambah-tambah amal ka Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga singkeuna kana kasauran junjunan naon ayeuna pangsae-saena jelema nu panjang umurna alus amalna. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang panjang umur dan baik amal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Aduh nu bakal ngaji seueur keneh ibu. Wah, siap teh ka subuh? Tapi asa saeutik nu siap dah. Kan ada tukang urang dia mah ahli kana ngaji. Siap tapi ka jam 12? Siap tika jam 1? Siap tika jam 2? Siap tika subuh? Siap, sabab urang dia mah ahli bohong. Bohong siap tika subuh. Nu satuluy palawargi sadayana. Manfaat daripada tolab baik dina urusan ayeuna Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi dan sebagainya. Kamanfaatan eta tolab bakal kapimili ku jelema ahli tolabul ilmi hiji di mustak kan ieu mah urang papai we urang Ramadan. Sabab seueur anu ngaosna. Ya. Tolab ceuk para ulama tokna di mustak tina tordul jahli hartina bakal nolak kabodohan. Insya oh keun bae da budak nu cekcok eta mah. Da bakat nu cekcok di pengajian teh eta teh budak ngan budaknya nurutan kolot. Anu sok beki jajan eta teh budak ngan budaknya nurutan tuluy ayeuna anu osok balangor eta teh budak ngan budaknya dipirucaan ku nu tukang beger eta teh budak ngan budaknya nurutan tapi kaya laguna beger pako
beger pakokolot, anak ria pamajikan repot, nafsuna ngabrung nyumponan kahayangna, nafsunu mata kaduhung badan anu katempuhan. Sakedeng di sawer lah. Pokoknya orang dia mah da ahli nyawer. Kebenaran abdi mawa saku na wungkul ya. Nya. Oh ku abdi disawer? Siap disawer. Nyuk ceruk galur ti karuhun nutur lacak para wali. Nyambung kabalarean tinggal tini aki ngawaris kabudayaan Bapak RW anu kasep seni Sunda sawer asli. Da urang mah tugas aja nyawer wungkul, ngawurkeun duit malah bagian urang. Geus ah. Jadi lamun ku tolab mah insyaallah tonat tina torujah liar tina bakal nolak kabodohan. Muga-muga urang hadirna ka pengajian, hadirna kana pangtolaban, kabodohan urang sing ilang leungit digentos ku ngartos kana ilmu kana ibadah. Amin ya robbal. Nu kadua, dua siki deui. Tina tolab lam layinul qalbi hartina leuleus hate. Jelema bakal leuleus hatena sabab ahli kana ngaji. Ketika narima kana hak bakal babari. Aya nu mamatahan mamagahan ilmu panemu aji pangarti jaya kawijaya diaurkeun diduwurkeun diasongkeun diagsrokeun dipapatahkeun diceramahkeun didakwahkeun ku guru-gurang sadaya ketika nyampakna urang ke leuleus hate bakal babari narimana kana eta ilmu kana papatah ajakan-ajakan ti guru-gurang sadaya parentah hakikat ti Gusti Allah syariat ti junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos diurukeun ka sadaya para ulama para juama ulama sabab junjunan parantos saya muncul kapungkur datangna para sahabat beak ganti ku tabiin redis ganti ku itba'ut tabiin ulama salaf ulama khalaf para kiai para ajengan dugi ka santri nu ngajak kana ibadah ka urang sadaya ketika nu diajakna layyinul qalbi leuleus hatena babari narimana babari ngalaksanakeunnan aya mangnana teh nani aya bapa nono cenunu keun bae aya kabeh di mana we aya nama keun bae. Nu terakhir, biasana geus terakhir mah angeus. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadal matlabi. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah matlabi antal murtaja ya umaziha ishba' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah jita lil baraya bi syar'il mubin tansyurul hidayah bainal alamin ishfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Rasulullah ya sallu ala Muhammad
لك الشفاعة وهدى مطلبي أنت المرتجى يوم الجهاد اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nu terakhir birrul amal, hartina amalna sae. Amalna teh sae. Muga-muga urang dieu sing sare amal. Jadi jalma anu panjang umur loba dulur. Na duit wae ieu mah. Jelema jadi jelema panjang umur loba duit. Amin ya robbal. Birrul amal alus amalna. Sabab jelema kadang-kadang di hiji patempatan loba nu goreng akhlak, goreng amal, goreng kalakuan. Jadi jelema jadi palawargi sadayana istilah di pakampungan di pasisian mah disebut teh tunggul di parut catang di rumpak laku lampah sahayuna. Barang dahar teu merhatikeun kana halal jeung haram. Hak batur hak urang teu paduli. Nu penting ngeunah karasana seubeuh kana beuteng. Ketika urusan masalah hukum teu diperhatikeun, eta jelema goreng amal. Orang jadi jelema alus amal karena ibadah teu hararese, dicelukan nulis sadaya titah ngaji init kararaji, celukan titah salat kudu adzan init sarolat, usum ngalaksanakeun ibadah Ramadan paruasa. Sakedap deui urang rek puasanya. Ayeuna parantos tanggal sabaraha bulan Rajab teh? 24. Alhamdulillah ayeuna teh majeng kana 25 poe deui bulan Sya'ban. Geus Sya'ban teh bakal Ramadan, pulang Ramadan teh Lebaran. Jadi tereh paruasa. Moga-moga singkeuna kana doa sohibud doa ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana wa baligh muradana wa tawil wa sahih wa nawir wa wasi. Allahumma barik fima rozak wa qina adza dahar engke ngeusan. Amin ya robbal. Arasmanan pasti di ditu mah gitu. Lamun ngeusan teh osok dibere daging. Model abdi lamun pulang uleman nyampak teh daging pan di imah teh. Sok dibere kupun pojo. Allahu akbar. Birrul amal. Tatalangke teh hararese teh kumangke. Ketika usum ngalaksanakeun ibadah salat tara talangke. Duka di dia lamun salat sok hararese talangke kumangke kumaha? Atawa langsung hararese. Bisa-bisa nu hararese mah kana ngalaksanakeun ibadah salat walaupun agama Islam bisa-bisa jadi Islam hadis ya. Ari Islam KTP pan teu ngeunaheun. Ngaranna Islam tapi Islamna Islam KTP. Ceuk dina lagu ke pan teu ngeunaheun. Waning aku Islam ngan saukur KTP nu tara sarolat deng udah pada dinya teh. Balikan deui nu tara sarolat. Hirup ninggang disuwe takol waning aku Islam ngan saukur KTP nu tara sarolat hirup ninggang disuwe madad ya maulana ya Hussein madad ya Abazen
Zainal Abidina. Ho ho wani ngaku isa ngan saukur KTP nu tarasa rolat hirup ninggang disuwe ulah osok talangke komumun hararese sanajan kelo bagawe kana salat rancage ulah osok talangke komumun hararese kana salat rancage sanajan kelo bagawe. Geus sakitu sesuai budget. Aturan lila teuing mah mahal mayarna. Hatur nuhun taya receh. Itu kesimpulan mah hartos teh. Tah ceuk guru lamun pidato geus kahartos kudu atos. Kahartos teh. Komo lamun teu ditulikeun ka Kang Aco mending ngeusan we. Dek naon ditulikeun ke teu kahartos mah. Nu terakhir angkat pandangan sadayana. Dadah. Apunten nu kasuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.